harga cengek enak mah naik. Nya abi oge kamari balanja, maknya harga cabe sakilo 20. Bari diresep ku atas saeutik ayeuna mah. Teh cukup sapoe 50 mah nya Ci. Salah kitu gada geura kumaha. Asli abi ge. Meni bari kieu Ece ngomong kenaon atau itu menira riweuh teh di tengah ngajak abi teh. biasa Biasa. pertama ada Harga cengek ayeuna naik geura. bingung Coba saya gitu Maknya sakilo 20. Ya Allah nih mahalnya makanya enak ekonomi gara-gara covid jadi harga resekan enak salaki-salaki anak teh jadi nganggur deh. Ayeuna coba diresikoan ayeuna 50 sapoe cekap kana naon nya Ci. I know somewhere deep down in my heart. bener kata Jajan canggih Mudah. skincare atau kunaon kan aromat kudu perawatan ame salaki-salaki orang teh itu berpaling ke nu lain kan. mode ieu teh belum hiji. A few moments later. Ece kamari abi kadeh kolot meset emas tinggal. Tuh. Ieu mah Nya ejong kok diresikoan 50 sapoe. ya kan salah ki abi mah pengertian mun abi geus baeut langsung ngabalanjakeun emas. Tuh tinggal Meni sabita tah abi oge gaduh. Sabaraha gram cing ieu? sabaraha? 10. Ieu mah leuwih-leuwih mah 15 kan can cincina ieu mah alus. Ari ece, naon ece? Cuma cari PC atau berorah aja misalnya mah cuma kan pagi Just do it! So just do it! Just do it! ya seenak Berarti banget. orang beruntungnya boga salaki nu pengertian. Got him! Selamat teh temennya cuma ya sebenarnya gaduh salakina emang susahnya dari sebenarnya bisa di kebita insya Allah aja kayak udah share gitu Terus mau badai disuruh lah. Abi bayang aja ibu. Dibayang ya banget ya Allah pokoknya nih mau masukkan di aku itu suruh saya ada di function emas minta kita kasih pokoknya mah ibu kudu dipangasihkan kamu itu terus nyari 2 hours later. Pak iya saya tuh saya Jadi kopi bapak serebel dulu pan. kedik iya saya tuh Pak Naon? iya tadi di sekolah Naon itu? tuh Halus gitunya jangan. Pak Argo katanya itu Lain nah eta punya foto seksi ujang teu meunang nempo foto-foto saya seksi. eta iya Di mana? mana tak iya tuh Oh, benar. ibu baturan abi Nah, ciga nu burung gitu. nah emang gitu sih Pak sih mah Emang rada burung? Aduh. Pak kan itu yang segede Bae mah kok. Lah, engke geus gawe. tuh Komo ayeuna tinggal 5 mahal kieu tuh, segala mahal. Beas mahal. Tuh, tinggal kangkung oge jeung karetna dihitung bae mah hargana. pada sama urusan bapak jeung si mama Oh, jadi ujang ge tong ngarokok. Tek saha nu malina? Kan make duit bapak eta teh. Apa bapak nganggur? ya kopi tapi Teutik. ya Mah, ari mah ngatur naon? ini lagi masak Ka dia lah geraya ape obrolkeun ye. Bapak teh nganggur wae tapi teh marahang kumaha nya? Mama. Mama. Aya perlu ke obrolan mah. Lain teh nyangka mama ayeuna poe ayeuna rasa gelis gitu. ini asaliku Lain ieu teh kumaha nya mah nempo bapak dia dina media sosial. Beas naik. Kangkung ge ngilu naik jeung karetna di dihitung. Ayeuna mah kumaha bapak nganggur wae makanya tagawe. yang lain baru mama Kakak mana bapak bade ngobrolkeun nu dewasa. kami harus agak Pak Sebenarnya ini. jangan kamar baru bisa mau dipanggilkan main enggak mungkin dia tanya Usah teuing bapak teu boga duit. tapi nabi ku si mama pengen ngerokok Menta teh minta duit ti bapak eta teh, ngarokok teh. Ciga mah kangkung oge aya bahan dihitung jeung karetna mah. Aduh parah ayeuna. kalau mungkin ai balik kumaha itu mah ai pergerakan pisan Iya, ieu teh bade bergerak tadina mah.
bergerak kemana? Apa motor oke gitu bana ari mamanya. Ya omean atuh kan aya bunga kene uang simpenan. Atos mah. Lemari Kita main naik-naik wae di jang nambal ban kan tuh boga, tuh bingung. Gitu. Ya geus atuh nangan gawe ke nyawa ke macul di bantuan petani nu di dieu. Nyawanya. Heeh. Atuh mah kumaha ka pemerintah pangomongkeun, bapak mah geus capek. Emang pemerintah tuh bok ieu emang sorangan kita babari ngomong gitu nya dah hese. Kudu lewatan aku mau enak politik mah hese atuh. Neng teh mama teh beda nyarios nya kan mama teh nggak ngobrol-ngobrol ya di bumi nace edo sangat itu teh sun misi ece itu tidak pamiserkeun mas emak gitu pirakun mama teh dipamiserkeun ini sedih bisa ka isna Direnahkeun harga diri mama di dinya. Ya dirinya teh era yang mama teh geus cicing dirinya teh Pokona mama isuk bapak mau anu gede. Yes. Pokona mama tong nepi ka direndahkeun gitu. Asli Asli teh bapak mah. bener ya Asli. nuhun pisan Tong ayo napa? Ayo pasien jaka ayo. Ayang mas heula mani piru Alam mah pokona asal pasien jaka. sok Bapak tanda taku bapak pameserkeun langsung bapak nya mah. mah enggak Asli sok tah. bukti namanya 6.5 hours later. ini mana ini sama dilihat pisan beli mas dia kemana ini sahabat teh ya ini mobil udah itu tadi ini di daguan datang gerak. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Mas gede bapak mawa. Mas naon anu kitu ya. Tinggali karatna ke kana kieu. Karat eta mah buduk we mah aya karat. Iya sih mas teh nu dimaksud bapak teh. Kenapa besok mas? Jo. Nya terus teh diajabkeun karunya isuk pokona mama ka ditu deui. Tahu asih tara jago gede. Tong eleh nya. Kalau kamu masih Mas Tarjo. Ih, si Alma dah orang salah paham sih. Kan maksud Mas teh anu megah gitu lagi si Mas Tarjo, Masya Allah. Ya Allah boleh dijelaskan di luar. Itu kebun naga kerdahan goblok. Masuk pas. Berarti ciri-ciri ini halut kene. Ya, sebenarnya riwayat goblok. Main suatu air. Itu bete sugan terek tepi anu 500.000 mah. Ulah cuma pemali maksud. Nyanya. Lain masalah pemalina da sieun medok wae geuleuh. Itu Kemarin nari kurang 2,5 lumayan. isi sayang tadi. Sayang aja. Kabogo urang tingali. Tong bang ngobrol, slot gitu-gitu lah. Awewe tingali kabogo urang mah. Tulis tuh. Ih, mana tingali atuh. Apa tuh orang mana ieu? Orang mana leh? Orang Belanda ngaranna ge halus. Listi. Anjing. Listi. Boga kabogoh. Ya tadi teh orang gua teh sabaraha kali benernya. Agak naon. Semangat sangunya anjing. Kilo. Kade eta sangu teh jangan diremehkan moal seubeuh. Anu sareme. Pokona mah da. Panas ya sok kali kabogona bener-bener boga teh. Isi Listi. Yo, tuh orang tinggal IG-na. Mana sih? Rupa-rupa kalau ngomong perasaan aing. Urang mah Minta percayaan. saha ngaranna? Hah? Kabogoh teh. Ngecek. Lain atuh goblok. Saha? Teu nyangka. Lain. Lain. Bukan teh bener cep. Tuh. Anjing tinggal anjing bener. Asa juga mirip. Ini si Listi euy. Mau nih masih ayu anjing. Orang mana boleh lain? Pakai bisa salah nempok. Kumaha nih? Si Ayu nu mana ieu euy? Ini ngambil euy sarua. Orang tago gapu ya mah. Anjing jauh nih. Kayak sih. Jiga, tapi jiga si Listi. Jauh. Lain mana bisa manggil awewe jauh gitu kumaha? Di Dina sosmed biasa. Panyaing Ini kan kalau video langsung ya ini sini bajar. Batin sarua. Ya. Enggak usah kabar untuk kami. Kami ge boga, kami antara songo. Nah, sok. Iya. Dibalik. Balik. Goblok. Ini sudah kita angker. Tah, Sok. Oh,
ini. Lain ieu posisi di kerudung gitu. Si Depi ngaranna. Depi. Depi kabogoran. Halo. Tiga si Yang? Iya, kamu lagi di mana? Tiga si Ayu. Ayo mana? Tinggalin aja ngobrol. Oh, jauh-jauh tuh. Sini kamu kesini. Kan orang panggilan. Ah. Iya, di rumah. Biasa di rumah. Orang Cimahi. Nanti kalau udah depan rumah telepon aja. Iya saya siap. Biasa teman-teman. Pada jomblo. Gagabah. Ya kalau udah depan rumah. Oke ya. Tungguan. Kamu orang tadi ya. Gitu anjing. Kamu orang tuh. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Bentar. Iya ya. Ini aku udah di depan dah. Oh udah di depan. Iya kesini. Langsung aja masuk ya. Tuh. Kamu orang si Listi. Sini ya. Masuk aja. Ih, kita mah juga si Ayu Si Listi. Ayu mana? Si Listi. Sini ya. Gak Saya apa-apa tahu masuk. apu. kabogoran. Sini jangan malu-malu. Gak apa-apa. Eta mah si Depi Cimahi, goblok. Si Listi. Si Depi Cimahi. Sini jangan malu-malu. Kamu gak apa-apa sih. Depi, aduh si Depi teh kumaha? Depi bisa ngomong aja gini. Laki lu. Bentar, awas dulu. Bentar ya. Depi mah teh enggak nyangka bisa ngomong anjing lalaki tilu Depi aja. Anjing, Depi. Aing kamu kieu carana. Mau aing mah aja mana aing mulus.